Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam ayat 5 sadayana, ucapkan dua syahadat kaijina, dua mat nulima waktuna, zakat dikenuni sabnu katiluna, puasa Ramadan anu kaopat nabung gaji karnu mampu kalimana, puasa Ramadan anu kaopat nabung gaji karnu mampu kalimana. Rukun iman aya genep sadayana, hiji iman ka Allah anu kawasa, dua iman ka para malaikatna, tilu iman kana sadaya kitabna, nu kaopat iman ka para rasulna, iman kana poe akhir kalimana, genep iman kana papasan mantena anu ade jeung anu goreng sarua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.